Mang James. Si Duruknya. Anet, Biasanya nya kegiatannya Mang James kayak dongeng ya. Oh, saya tuh dongeng main mah. Cing Ayah dongeng ini lah ya. Hayang atuh cing wae. Mana apa ke dongeng lu aki-aki wanian? Ya tuh. Andeuy kumaha. Dia tidak main mang dongeng itu. Soalnya apa Peri? Heeh. Eknian pan parbutan panumpang teh. Pajejel. Oh. Ai keur kitu pucu banget eta. Awewe ngora geulis murah kitu coba. Edan. Ting raringeuh nu di dieu. Oh. Tulungan atuh itu tulungan. Oh, aing teu bisa ngojay. Heeh. Mane wae aing geus Nasib beta kumaha teh? Ai keur riweuh kitu teh ujung-ujung aya aki-aki wajong wanian. Dirapel awewe teh. Oh, hebat. Di bawah handap. Wah, eta penumpang. Iya. Aki-aki wani. Oh. Aki-aki wanian. Heeh. Ai cek si aki-aki teh. Oh. Dipuji kitu teh kangkang ngambek. Nah, Kadek sia. Sadu susu. Oleh teh. Aya nu nyuntrungkeun si aki-aki teh semu. Aduh, aya mah ayo ge. etanya mun gitu, Mang James kerja besi gitu kumaha da? Mun ninggal di aing. Aing nu nyuntrungkeun deui. Pada aing ge sarua teu bisa ngojay belegu.